Untuk pemajikan urang sare heula. Namun aya di material mah teu bisa sare kieu, teu bisa santai kieu ya. Betah sarena kursi ge komo mun dina spring bed. Aduh. Ampun, salah kita ngadon sare siga kitu. Ieu mah ya kudu di ieu diruaskeun kunaon? Pura-pura murag barang sugan jantungan. Tuman ngadon sare di toko, urang gubrageun naon negaranya. Tuman ngadon sare wae. Sugan jantungan kadinya. Ya ya. Ieu we ember anti pecah. Anti pecah ieu mah. Angin gitu gempa teh. Emel pika ngaceleng ki ampun. Awas ki. Astagfirullahaladzim. Pieu angin sawu angin teh. Gempa gitu. Untung bieu mah meureun nya angin juga malin gempa bieu mah. Aduh, terus ki jantung ampun. Ngeunah mah aya ayang gitu, aya ayang gitu, ngeunah mah nu ayang teh nu setia. Ayang teh nu sok ngahuapan, nu sok nyiapkeun sangu, madep jiga nama. Ampun, salah kita. Ngadon sare deui. Kacida ieu mah kudu make naon deui nya. Aya kerupuk puli naon ieu teh kerupuk siga kerupuk dia ini orang ngolan kerupuk kae sih bakalan kumaha sare keneh ieu teh jelema teh kacida sare Wapan aku. Wapan ayang. Kamu bener daripada pemajikan ama karena wapan ku ayang mah diwapan wae. Amit-amit jelema teh ngalinur teh ieu mah ngadon Istri ama was-was wae istri ama. Ayang ngabageur ngawapan. Kamu ganggu wae anger. Sare teh. Ieu teh ya tong sare wae itu tadi abi ngahudangkeun geus 2 kali. Ngahudangkeun make naon? Tadi ngahudangkeun gitu teh hudang-hudang kamu ampun kacida. Suku tadi gaya gempa, kayak angin emer ngajeleng tadi. Matakna hudang tadi aya angin puting beliung matakna. Ganggu wae teh sare teh. Mung eta bau heos. Anger. Kumaha mun jantung urang ragrag ngaceleng. Bae peduli jantungan tinggal yasinan. Ya hewas lah. Dulu.